anu judulna nyaeta silih tulungan. Sedangkan pangkeun nami abdi Virga di Malaysia. Pangkeun nami abdi Fidelnya Konita Ramadhani. Tepangkeun nami abdi Naila Juliati Ajara. Pangkeun nami abdi Sakira Melani Ramiani. Dina hiji poe, waktu jam istirahat di sekolah, geus kerdiuk nyorangan di kelas bari ketinggali bingung. Manehna can ngartos kana materi pelajaran anu tadi dijelaskeun ku guru. Woi, Naon? Kunaon ai maneh? abi teu ngarti materi tadi. Ih, kitu wae. Gampang atuh. Abi geus nyobaan diajar tapi tetep can paham. Tong nanya ka abi ah, tieur ngajelaskeun deui mah. Oh nya hampura. Euis upami tacan ngartos mah ku abi dibantosan. Saleresna tiasa sit, hatur nuhun pisan. Tang tos tiasa atuh, materi nu mana nu tacan kahartos. Anu ngaraan pelajaran tadi, abi bingung dinu ngajawab soal. Mohon janten kieu carana. Siti ngajelaskeun euis kalayan sabar. Wah, ibu bunga ningali aranjeun saling bantos siga kieu. Sakuduna rerencangan teh silih tulungan sareng ulah silih ngahina upami aya nu tacan ngartos. Mohon Bu. Urang salaku rerencangan kedah silih tulungan sareng silih hormat. Ulah ngahina batur anu can ngartos kana pelajaran. Sabab unggal jalma miboga kemampuan anu beda-beda. Ku silih batu jeung sabar, suasana diajar bakal jadi leuwih